jagoan sakedeung. Ngajeng naon? Oh, aya timah mah. Jagoan sakedeung cingek cokot heula. Indit ayeuna nah. Moal nah sin pamajikan kumaha. Nyokot timah sakedeung. Ya aing kalau keputeran kieu Google teh. Telepon atuh kumaha ya? Mane bukan mana teu? Sing bener eta mah cai tanah Greta. Aya alamat teh naon cenah? Jalan Asrama Nyantong. Heuh, telepon heula bos raja CCTV na ame pugu aing bulat beulit we kieu ieu teh. Pan ngapain ge pareum nah alilala teh. Naon alamat teh cenah tadi teh? Jalan Asrama Nyantong. Ya peduang nanyakeun lah. Siap mah. Mana bisa ngomong Inggris ya? Bisa. Sok atuh tanyakeun. Sok tanyakeun tah. Hello. Hi, how are you? What is your name? Nah, itu kan nanya ngaran sih mah. Nanya Raja CCTV di mana? Where are you from? I'm from Holland. Kan nanya urang mana tuh? Raja CCTV itu di mana? Pan bisa bahasa Inggris lagi sakitu-kitu nak. Masuk atuh bisa masuk tanya. Sana sekolah sih teh. Udah. Bisa ini. Mister? What do you mean? Raja CCTV. Nah. Bahasa Inggris. Raja CCTV. Over here. Yes, good. Over here. Yes. Got CCTV. Thank you. You're welcome. Yes. Aing bisaan. So bisa lah. Aneh kalau tidak bisa bahasa Inggris, ngomong bahasa Sunda aja. Sampai ribet-ribet ting semua. Assalamualaikum. Weh, benar sih umur. Nenek angan kurulang kuril ini bere Sherlock teh, sugan teh pindah. Anget dia masih kena terang-terang teh. Tanyakeun ka urang bule teh teh. Untuk we ngartieun. Tapi akurat gitu pertanyaan jawabannya. Si ieu sugan teh sapola teh bisa bahasa Inggris. Boleh ge leuwih parah. Pan ieu ngartieun. Parahna. Teu bisa pisan teh. Maneh teh bisa mah aing teh. Kita kumaha CCTV sekalian tik. Wah, Iya teh nu pesan tetangga bos. Pokoknya kayak dipasang besok. wah. Alhamdulillah tutupnya. Anggar dipasang kan itu. Pokoknya mah Wak, setiap pemasangan aya orderan CCTV dianterin sampai tujuan. Sa Jawa Barat pokoknya mah di mana lagi sok Raja CCTV siap action gitu Wak. Sok lah jadikeun. Siap bos, pokoknya mah tetanggi iya mah. Oke, besok dijadwalkan ya Bang? Siap. Ya. Pokoknya buat rekan-rekan di mana saja berada yang butuh CCTV yang mau pasang tinggal pilih aja Raja CCTV Tasikmalaya, dijamin memuaskan. Barang diantar langsung ke tujuan, dipasang langsung ya bos. Oke. Kalau udah kerusakan bisa hubungi di maintenance maupun service pokoknya. Raja CCTV, well. Banyak aja. Hati-hati. Si kunyung gua tawa motor nyelobang deh. Bener-bener. Tenempo wadoyok. Hah? Tenempo wadoyok. Jualan apa ding? Paket wadoyok nempo tuh. Sabaraan. Sabaraan naon? Hah? Paket, nanyakeun wadoyok paket. Harungnya belian atuh. Kasih oding pan jualan. Paket. Hah? Paket. Si oding keur jualan. Belian ku arurang teh karunya. Paket goblok sama paket-paket sekarang teh jang wadoyok nanyakeun wadoyok. Naik dia
kan gitu kakak rungsing balik ditanya teh. Yeuh, dengekeun. Si Oding teh kerjualan. Nanyakeun mah da yok rek anterkeun paket Aisyah. Paket goblok. Nyuk sia teh. Nah sia teh paket. Si Oding kerjualan. Ulah mah sia teh dibelian. Paket tong wadoyok. Paket goblok. Anjing sia. Anjing ini tak aing mah. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong jauh goblok mah. Paket. Kamu paket tuh? Gelo, sugan. Nah, aduh, babean gede ku aing geura. Cari kamu. Kamu ting balik ke tukang paket yang ngalung. Punten teh, punten. Rusuh. Rusuh. Tuman teuing. Awas yang kali deui. Awas ini singa ikan. Jing, aing salah asup komplek ya mah euy. Awewe negara anak di dia mah. Ya, angge kamangjek kalanya. Kamarnya ieu. Kamangjek sakedeung. Mulai ieu.